Sim kuring sensei gadungan, lain sensei asli, ulah dipercaya. Hampura. Tadi na episode ieu ayeuna urang ngomongkeun tentang hiji frase anu sebenarnya penting ya di tengetan. Penting ditanamkan gitunya dina pagawean. Lamun kebenaran kepala wargi gawe di Jepang atau gawe dimanapun juga bisa lah nya. Tah salian di urang boga apa skill bahasa, lamun gawe di Jepang teh salian boga skill bekerja, tah aya oge skill anu ieu sifatna soft skill oge ieu. Tah ieu frasena di bahasa Jepang mah aya disebutna teh kukyo yomu. Naon aya kukyo yomu teh? Kukyo yomu tah dina kecapna lamun dihartikeun mah secara literal kuki teh artina teh hawa atanapi udara, yomu teh artina maca. Jadi lamun digabungkeun mah nya maca udara, maca hawa atawa maca atmosfer. Tah ieu perlu oge di pagawean boga pemikiran atawa boga skill maca atmosfer. Nah, maca atmosfer teh naon artina? Nah, jadi maca atmosfer teh misal ya hiji poe indit gawe aya jalma keur ngobrol aya nu telepon hurung, telepon mah lain hurung atuh, telepon mah disada. Terus maneh teh ngadenge anu nyarita, ngadenge aya anu keur sigana keur loba masalah, tah eta teh salah sahiji contoh ngarasakeun atawa contoh maca situasi. Nah, memang tapi nya eta teh ya naon sorana mah teu kaluar, tapi batin jalma nu bisa maca situasi teh ngarti loba hal biasana. Saha nu keur sedih, saha nu keur bingung, saha nu hayang eureun gawe. Jadi macaan hawa teh teu saukur maca ekspresi. Ieu ngarasakeun hal-hal anu teu diucapkeun, hal-hal anu teu kasorot, teu kaciri. Tah kadang urang-urang teh kudu eureun, kadang urang kudu cicing, kadang urang kudu ngalakukeun naon nu teu katompo. Terus urang kudu tanpa ngomong teh kudu bisa ngarasakeun kondisi batur. Jadi si kukyo yomu ieu alias maca situasi ieu teh ngajarkeun lain jadi halus atawa pinter sosial lain, tapi ngajarkeun ngantep diri maneh meh nyambung jeung nu sejen sanajan teu diomongkeun. Tah kukyo yomu teh naonnya kadang bisa jadi siga hawa we kumaha ngaranna ge hawa, ngaranna ge udara. Hawa mah teu kaciri nya, teu boga garis jelas gitu, teu bisa dicekel, bahkan teu bisa dikira-kira, teu bisa diprediksi, teu puguh tapi karasa. Kadang urang-urang hayang ngomong naon nu karasa tapi hawa atawa situasi nyebutkeun ngomong tanpa kata-kata cicing heula. Eta teh kudu pinter maca situasi teh. Kadang urang-urang hayang ngalakukeun naon dina pagawean
bihawa atau situasi ngomong tanpa kata-kata. Ulah heula, tunda heula. Tah urang-urang teh dengan tina baca situasi eta urang jadi nurut lain ku paksaan tapi ku kajembaran batin. Ieu ku kiyoyomu teh maca situasi teh ngajarkeun kasabaran, ngahargaan anu teu diomongkeun, ngarasakeun anu teu katempo. Teu kudu hal leutik dijadikeun masalah, teu kudu dibawa ka drama. Rasakeun we, dirasakeun, ditampi, lajeng dilepaskeun. Sarua jeung napas kan, dirasakeun, ditampi, dilepaskeun. Da hirup teh loba sela-sela. Hirup teh teu bisa dikawasa, teu bisa dipika nyaho. Jadi si kukiyoyomu teh maca situasi teh henteu ngajarkeun urang-urang jadi pinter atau kuat lain, tapi ngajarkeun ngahargaan hal-hal anu teu kasorot, anu teu kaciri. Jeung nangetan lamun aya nu teu diucapkeun. Ya. Gitulah kira-kira. Cukuplah disimkuring. Gejlig. Assalamualaikum.